Migawe pagawean anu panghoreamna sa alam dunya ditinggalkeun sakedeung nepikeun katutungan. Wayah nagawe deui wayahna cenah besti hoream-hoream oge. Poe ayeuna mah dimimitian ku proyek 5M. Tadi moekeun baju juragan geus beres. Lanjut proyek MK2 menjahit bubututan. MK2 geus beres. Lanjut M anu katilu mencuci bubututan. Ding ya hanyat-hanyatkeun we kabeh sina pupuihan. Atuh geus pupuihan mah tutupan goengkeun. Keun we antep urang tinggalkeun. Tuluy we urang turunkeun ieu si calon gunung istri kaeun teh. Jol aya kejadian tak terduga. Kitu tah akibatna teh arina naon teh sok hayang disakalikeun wae. Pulang make jurus cakar japati. Tuluy we hayu urang pigawe besti. Da moal hade ukur dipelongkeun hungkul. Da moal matak beres ukur di pikiran jeung dibayangkeun. Sok sanajan ieu teh pagawean anu panghoreamna sa alam dunya. Tapi bismillah Allahumma maksakeun we besti. Sok sanajan loba gogodana ning ieu. Geus ngarasa jenuh jeung bosen geup kana HP. Keun bae nu penting mah ngeureuyeun we. Kitu we sulang seling. Lanjut deui nuluykeun digawe. Anu ulah teh lamun bari ngome HP tutuluyan nepikeun kamalinaan poho kana pagawean. Atuh da besti lamun teu kurang arek usaha nyeta da geus bosen ti kamari oge barang titah mah. Di titah ngurus sorangan ka bubututan teh. Naon da geuningan nepikeun kaki wari teh eueuh nu ngagararugu. Hayo we hayang dikarawulaan kabeh ge. Ning ieu teu karasa geus kana MK5 we besti menyetrika bubututan. Berikut geus panas cangkeng ieu teh besti. Nya panas cangkeng nya peurih beuteuh. Da moal hade dahar heula deui. Da puguh can ayana naon ieu teh. Tapi tama beuteung kosong teuing mah. Kela urang nginum heula we besti. Jol we ditinggalkeun si bunit mah eta istrikaan bari nangkub. Keun antep tah. Singkat cerita si bunit nginumna geus beres. Oh ya istrikaan tutung tah. Tempo besti siakot ngebul kitu. Nepikeun ka genghek eta bujurna ge. Alah kumaha atuh sia besti. Tapi tenang, aya ieu solusina. Naon deui cenah eta teh bunyi? Ieu teh kaper istrika anti lengket. Pokona mah geus make ieu mah ulah hariwang tutung. Soalna ieu make bahan khusus tahan panas. Kumaha cenah eta teh bunit cara makena? Tah kieu ye perhatikeun nya besti. Tinggal masukeun heula eta ujungna ka juru. Tuluy tukangna kaitkeun siga kieu ye. Babari pisan soalna da geus ngabentuk istrika kaperna ge. Lamun geus make pengaman kieu mah moal aya caritana istrika katutungan. Moal aya sejarah deui baju seragam kajemol. Tah kitu cenah besti. Tuh jadi lesang digosokeun teh. Lanjut deui we aya nama urang berjuang. Berjuang deui migawe proyek M anu kalima. Rada sumanget aya nama da istrikana ge geus lesang. Jadi lamun istrika lesang siga kieu otomatis pagawean ge bakal tereh beres. Lamun pagawean tereh beres tangtu pisan bakal hemat kana waktu. Jadi ieu barang anu harga teu sabaraha tapi mangpaatna gede pisan. Ning tuh teu karasa pagawean teh karisa eutik deui. Kusabab mood jadi alus. Alhamdulillah proyek 5M geus beres. Jol ngadadak pujit ge bebeledagan ning ieu. Urang nyeplok endog we nu babari besti. Ari dijetrekeun teh jol beak sigasna teh. Dikersakeun ku Gusti Nu Maha Suci. Kumaha atuh ieu beuteung teu daekeun repeh. Urang jajan we kadinya tah ka warung tatangga. Tuh kabeneran torojol aya si pangais. Jika ditu sakedeung mah pangmeulikeun heula deungeuna.